warahmatullahi wabarakatuh. Kupaehna Zunwas di Laut Merah, Kerajaan Yaman aya dina cangkraman Iryad, mangrupakeun pimpinan kaum Nasrani anu datang ti Afrika. Samulangna ti Laut Merah, Iryad langsung dilantik jadi raja di negeri Yaman. Hal eta ngandung harti yen Yaman oge aya dina cangkraman Najasyi anu tetep renggenek di Afrika. Kulumakuna waktu beuki kanyahoan sing horeng Iryad teh geuningan jalma anu kacida dolimna, tong boro ka penduduk asli urang Yaman. Dalah pasukana anu bebarengan ti Afrika ku Iryad kabeh ditindes. Ningali kanyataan kitu, akhirna Abrahah minangka panglima kadua anu diutus ku Najasyi pikeun marengan Iryad mangkat ka Yaman, ngarasa boga tanggung jawab pikeun ngalalempeng Iryad tinu jalan anu geus nogencang tina aturan. Kocapkeun dina hiji poe di ruang pribadi Raja Yaman aya 2 jalma anu keur paguneman tapi katingali bangun anu patugreng-tugreng. Abrahah sumang saran ti anjeun ku kami kadenge kaharti, tapi sing inget di leuwah dieu anjeun teu bisa turut campur lantaran kami ayeuna raja. Beda deui keur zaman urang babarengan mangkat ti Afrika ka dieu, kami jeung anjeun sarua panglima ngan pedah kuring panglima kahiji, anjeun panglima kadua. Ayeuna sagala kawijakan estuning kami anu ngatur. Geus anjeun montong sok loba carita, lamun nya babakti keneh ka Najasyi, anjeun turut wae sagala rupa parentah anu jadi kahayang kami. Iryad teu bisa kitu. Sok sanajan anjeun ayeuna mangrupakeun raja di Yaman, tapi kami oge boga hak minangka utusan ti Najasyi pikeun ngingetkeun anjeun di mana anjeun salah tincak. Nyapoe ieu pisan kabuktianana, anjeun geus nogencang tinu real kamanusiaan anu ku Najasyi biasa dipapatahkeun ka urang sararea. Ku disebut-sebutna ngaran Najasyi jeung pepeling-pepelingna ngadadak hate Iryad jadi rada leuleus. Teu poporongos teuing ayeuna mah nemalan kana omongan Abrahah. Abrahah hatur nuhun kana sagala rupa pepeling ti anjeun. Heug kami baris ngimeutan lengkah-lengkah kami nu geus kaliwat pikeun pienteungeun dina mangsa lampah ka hareup supaya kami teu nincak di jalan anu sarua. Ti kami ge pon kitu Iryad, hampura kami salaku bawahan geus kumawani alak-alak cumampaka mamatahan kanu jadi raja. Da pedah ngarasa urang teh ini ti Afrika babarengan berjuang ngarebut negeri Yaman. Saenggeus dianggap cukup nepikeun hal-hal anu pararenting, akhirna Abrahah pamitan ka Iryad pikeun balik ka patempatanana. Sabulan ti satutasna eta kajadian, Abrahah teu ningali parobahan anu dilakukeun ku Iryad, patali jeung talajak dirina anu unggah adat tur kadalon-dalon. Antukna sacara demit Abrahah ngangsonan ka prajurit-prajurit ti Yaman boh ti Afrika anu teu safaham jeung kalakuan Iryad pikeun ngabaruntak kana kapamimpinanana. Singkat carita, kiwari di Yaman geus aya 2 kakuatan anu sawaktu-waktu siap pikeun perang. Kakuatan kahiji dipimpin ku Iryad minangka raja di negeri Yaman, atuh kakuatan kadua dipimpin ku Abrahah minangka panglima anu teu satuju kana tindak tanduk Iryad anu samena-mena. Geus 3 kali Abrahah mepelingan Iryad supaya ulah sangeunahna dina ngajalankeun sagala kawijakan di negeri Yaman anu keur dipimpinna. Tapi hasilna Iryad tetep muruguh teu daek dipepelingan. Antukna dina hiji mangsa Abrahah nangtang perang ka Iryad ngaliwatan surat
anu dibikeun ku utusanana. Kurang ajar si Abrohah, pangrasa manehana boga kekuatan anu leuwih. Kumaha wani nangtang perang, nangtang tarung ijen wawasen jeung kami. Rasakeun mending oge anjeun leungit ti alam dunya Abrohah supaya teh jadi cucuk pikeun kami dina ngalampahkeun hirup. Rasakeun. Hei prajurit, siapkeun kabeh kekuatan urang basmi jalma-jalma anu ngabangkang kana karajaan. Sakalian jeung pimpinanna si Abrohah urang gantung di alun-alun. Akhirna kejadian perang teu bisa diponah deui. Poe harita dua kekuatan bantrok di negeri Yaman ngakibatkeun banjir getih anu kasakitu kalina di eta nageri. Di tengah campuhna perang rebutan umur begalan pati, Panglima Abrohah mikir. Abrohah ngagerentes sajroning hatena. Cilaka, lamun seug ieu dua pasukan diantep sina diadu lebar tina menang. Sigana leuwih hade kami nangtang langsung ijen patutunggalan jeung si Iriad. Eta moal meakeun prajurit. Sageus mikir kalebah dinya, Abrohah langsung nyieun surat tangan pikeun ngadujajaten ijen wawasen ka Iriad. Teu kudu silila tangara pikeun ngeureunkeun perang geus kadenge. Prajurit di dua belah pihakan titah mundur ka tempatna masing-masing pikeun nyakseni gegedugna jogol begalan pati di tengah-tengah medan dan laga. Saenggeus kabeh prajurit di dua belah pihakan nuna pakakas perang sarta ngalingkung di sisi pakalangan perang katingali di tengah-tengah medan dan laga geus nangtung dua jalma anu adu hareupan. Abrohah anjeun ngerasa gede hulu. Hayu poe ayeuna urang cinakeun naha anjeun atawa kami anu baris ngababatang jadi bugang. Montong loba carita Iriad tampanan ieu. Antukna keur harung campuh rebutan umur begalan pati patutunggalan antara Iriad ngalawan Abrohah. Tapi Iriad dina belebah tarungna estuni nguntuk nguyu pisan ka Abrohah lantaran Iriad apa kekuatan Abrohah teu sapira lamun dibandingkeun jeung kekuatan anu Iriad biboga. Dina hiji kasempatan Iriad nyabetkeun pedangna pikeun neuteuk irung Abrohah. Gapres. Abrohah ngakuah berjeng langsung nyuuh kana taneuh. Irung Abrohah beunang kasopak dina tungtungna. Eta ge untung Abrohah masih kene bisa ngecengkatkeun sukuna ka tukang bari ngalengakeun beungeutna. Kur prajurit-prajurit anu mihak ka Iriad surak amal-amalan. Hal eta anu nimbulkeun Iriad gede hate. Inyana umangkeuh geus ngarasa jadi anu unggul. Saenggeus ngareret ku juru panon ka Abrohah anu keur ngudupung dina taneuh, Iriad balik ka prajurit-prajuritna bari jeung engklak-engklakan ngarasa diri geus meunang. Di pihak sejen Abrohah sok sanajan titingalian geus kunang-kunangan tapi manehanana masih keneh waras aya pikiran mah. Teu micen kasempetan sakilat manehanana ngajereg-jeg nangtung ngajewang pedangna anu ngagoler dina taneuh sarta langsung ditojoskeun kana tonggong Iriad tembus tapi kana dadana. Kieu gapres. Kebut awak Iriad anu sakitu jalugjug jangkungna dibebet maring lemah bari jeung mandi getih. Geur prajurit anu mihak ka Abrohah surak amal-amalan leuwih parik batan tadi. Pati teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar. Iriad ngemasing pati teu mekaning perlaya harita keneh. Akhirna Abrohah diangkat raja di negeri Yaman. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman di awal dugi ka akhir.
Urang teuneun di handelem hieum, tuna di hanyuang siang, paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Bobot sapanon carang sapakan, ngeda agung cukup lumur, jembar hapunten. Robbi tu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.